Utama bahasa bahwa Allah mual datang berarti kain gas mah ibadah gesan kuari mah aing dekat kota mabok kuari mah sajelma anu teh nurut teu iman ka Allah akhirat bakal diberi kendirian neraka sifatan bukan juga neraka. Antarana lamun dibukakeun kabeh maloba saeutik bae nu munafik. Munafik teh cak Gusti Allah ngeri. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Mun hayang nyaho status jelema munafik jaga di akhirat bakal jadi kerak neraka. Kerak santri maksudna. Mantap. Lamun inget zaman masangren nikmat luar biasa. Lokat yang minumna kerakna ulah dipiceun, cayan, tagengkeun ulah asak-asak asal padu ner doang. Masya Allah, minum leuwih tibatan kopi kapal api. Ya Allah doaku lalakon di pondok. Begitu gua datang ke Caringin, mantas di mana-mana. Datang ke Caringin, waulah jeung Nurjaya. Langsung nyana ngahadaman kula, geus cenah. Kula bae anu mangmasakeun, kula bae anu segala rupa. Heuh, orenganan leunah bae beas ti kula. Laut ti kula, atunya kan terus bae. Jadi hadam mah jadi hadam ngan kitu ge kula hadi bebeakan. Ya Allah, tak aya gua di jelema. Waktu da itu biasa masak nyana, segala nyana, segala pokona. Kasulu-sulu nu mah di kula. Datang ka kuari wau jeung Nurjaya. Ini biasa kacaringin terus bete pisah-pisah. Sebab dicarekan ge nyana mah biasa dicarekan ku kula heran kula ge. Atuh terus bae dagang kuari. Datang ke ngaji deui ka Cilongok ditita ulah ge ngaji jangan ngaji jauh nyilih nyawa tuh urusan nyana lah. Nah ini jadi santri pohara tapi munafik jadi kerak neraka. Ya Allah ya Rabb, lamun urang geus nyaho bahwa status jelema munafik bakal jadi kerak neraka, bakal jadi jelema disiksa handap-handapna. Kiai nu kos kumaha si jelema nu munafik? Nu munafik mah babari. Ala kadar nyaritakeun munafik saeutik mah dina Tanbihul Muqtarin. Al munafiqu himmatuhu fit-ta'am wasyarab. Jelema munafik mah tujuan utama nangan dua, hiji dahar, dua minum. Tadi ge didinya tadi dulu hati Fendi urut dahar nalokan tahu geus ya jeruk geus lengkeng gitu kene minum geus beak 12 eta ge aya tanda-tanda munafik. Eta sakitu bae himahna teh sakadar dua, hiji dahar, dua minum. Tapi jelema mukmin himmahna al mukminu himmatuhu fisyam wassalat. Jelema mukmin mah himmahna tujuan utamana dua, nomor kahiji puasa, nomor kedua salat. Tak itu baik. Lamun urang memperhitungkan salat asa jam 10 geus deuli jembae wah beres salat zuhur masyaallah eta mukmin. Asal jam 2, waduh sajam deui ka jam 3 tere salat asar ieu. Asal jam 5 tere ieu. Tuh, asal jam 7 tere isya. Geus kitu bae pikiranana. Asal tas ngobrol penting jam 4 langsung hees. Itu tinggal munafik. Ayo munafik.
munafik mah beda jeung mukmin. Himmatuhu fi ta'am wa syarab. Lamun kamari ziarah ka Banten terus Kalabuan mantep dah ziarah. Ai zarah nama mantap ngan mawa timbel na lupa. Timbel. Masya Allah, bakal bawa balik tuh timbel. Berarti lo baca zakat. Baju. Kudu mah pas ziarah teh puasa. Geus nyambung urang jeung nu di zarahan teh ahli puasa, nu di zarahan teh ahli salat, nu di zarahan teh ahli riyadhah. Geus urang kadinya minimal waktu ziarah atuh datang kadinya puasa urang teh kadangan urang tafakur riyadhah mah atuh puasa. Beuh mah untuk memeh zarah dahar heula di Banten. Wah, dahar minum, kopi segala rusak. Waya zarah bae, di Nurjaya Mas Jebe, di Lentera Golong Ayer, istirahat lah. Minum-minumnya dengan zarah itu. Saya takut sekarang itu zarah. Oh masalah guys. Lamun urang dahar minum tapi jang ibadah ka Gusti Allah masalah. Lantaran abah kula ge dongeng kieu dongeng ka santri. Sia daripada puasa bae, hajut teu dahar teu ngaji, mendingan ulah puasa ngaji sarua ya almarhum dia di dia ya geus lapar puasa sia lamun puasa teu ngaji mendingan eta bae kasrol nomor 12 kongkorongkeun di dia jadi ngaji dia bawa tak ka majlis geus bae bari ngaji bari dahar daripada puasa teu ngaji ya Allah eta teh penting-penting na ngaji abahnya ho bener maksudna abahnya ho bener nailah munafik tambah deui munafik eta cak Kangjeng Nabi cirina kieu kahiji iza haddatsa kadzaba di mana ngomong bohong eta tanda munafik di mana-mana ngomong bohong munafik eta geus beta bang geus kajian buku bagi munafik mau bener kajian buku mah gitu asal ngomong bohong. Hiji kuari calon lurah, calon bupati, calon gubernur asal ngomong bae bohong berarti kita bupati, lurah, gubernur munafik apa lain kawasan munafik ngetek sia aing mangan koser doang kita pakai kerusak DPR asal ngomong bohong sahabat beladieuna calo asal ngomong bohong pemerintah mah bohong parantina DPR mah bohong biasa pedagang mah nggak bohong biasa jasa calo nggak bohong biasa Kiai nggak bohong. Kiai nggak bohong. Nurjaya di HP. Dia gimana? Oh bohong. Bener jadi itu di jalan. Aku di main. Nurjaya kenapa itu? Contoh doang kamu busia. Udah apa kita kiai ge biasa nggak barohong teh. Berarti HP teh alat nggak bohong. Lamun Nurjaya bae ngomong apu komo aja pendi mata bapak. Raja bohong. Raja teman. Aya cuma Nurjaya mah taruhlah santri bohong lah. Ini raja. Di mana bae ngomong? Berarti HP teh alat bohong. Alat bohong. Hampir rata-rata jelema nggak bohong make HP. Jawab gara perhatikeun. Nu batak lamun aya kiai boga HP, geus hampir munafik hampir doang hampir. Hampir lah. Ya Nurjaya kepalana gitu maksudna. Tahu boga HP nggak bohong. Nggak bohong malulu. Masya Allah, jarang boga HP teh nggak bohong. Kok nu boga HP na dua kan Maji Firawas kan boga HP na dua. Hiji mah khususon dilaruhi.
selesai dua soal beres. Ini sabar rohman. Sabar rohman. Ya pe, kula mangan sakadar mepelingan, sinarade sebab kurang bakal balik kalau perlu asli. Ulah jadi berstatus iza hadasa kadzaban. Hiji. Nomor kedua, wa iza tumina khon. Ciri munafik di mana kepercaya khianat. Camat kepercaya khianat dengan undang-undang. Bupati kepercaya hampir khianat. Gubernur hampir khianat. Presiden hampir khianat. Hampir. Untuk ngalaksanakan amanah. Lamun negara Indonesia presiden dilaksanakan dengan amanah. Ulah presiden, bupati dilaksanakan secara amanah. Jalan ulah diastap, diperak misalnya. Lamun amanah. Sabaraha pemasukanna teu kudu kula caritakeun Tangerang, Serang, Pandeglang, nyaho ulah insyaallah. Maka bermasalah Tangerang. Lantaran pemasukan sekian, potong sekian, pengeluaran sekian, iya hampir-hampir. Warga hampir sakedeng deui. Lamun teu buru-buru bahaya. Ieu teh teu amanah. Teu amanah. Oh, lamun jalan diperak. Asana Haji Pendi unggal isuk di jalan gitu bae. Gerang Haji itu naon cek saeut dagang karung maning dokeran jalan. Dicokeran bujana dijual. Atuh pemerintah teu amanah, rakyat teh sarua. Berjamaah ketika pemerintah teu amanah, rakyat teh moal amanah. Sebab kiai jeung santri satu komplotan. Lamun kiai menuju bener, santri nage lambat laun bakal bener. Lamun kiai teu bener, santrina lambat laun moal bener. Sok gerak. Kurang tinggali dina Imam Ghazali bakal positif. Positif bae. Nah, lamun urang nyaritakeun pamarentah teu amanah wajar. Lamun urang nyaritakeun pedagang teu amanah wajar. Pedagang emang aya nu amanah hati. Lamun saya menyebutkan hati biasa gitu. Haji Pendi dagang karung. Lamun gua ya order misalnya itu 15.000 karung. Boh nya geus heheotan bae. Heheotan. Wat-wat punya terus katrek. Datang ke lokasi. Turunkeun, cek. Aya bae eta ngomong. Haji, iya. Kok pesanan saya jadi begini? Emang kenapa? Kan saya mah yang asli, kok ini ada yang reject. Wah, anak-anak kali itu naikinnya gak beres. Eta kok gini tuh? Eta anak murid Haji Firdaus eta. Anak murid eta, wallahu alam ta bapak murid mah. Sekarang itu tuh pedagangan, pedagang teh dari rata-rata. Moal dicaritakeun hiji dua tiluna hampir teu amanah. Wajar. Emang tujuanna dunia. Pemerintah tujuannya dunia mual amanah. Pedagang tujuannya dunia hampir mual amanah. Petani geus teu amanah. Walal ajar. Kiai teu amanah kiai. Kan urang ngarumas lamun kiai teu amanah. Kiai teh dititipan ilmu ku Gusti Allah. Nyahun nyana ieu haram ieu halal. Nyahun nyana ieu sunah ieu makruh. Nyahun nyana ieu mubah. Nyahun lah kiai mah, tapi teu amanah ku hari nu haram dihalal-halal. Anu halal diharam-haram. Aya nu berani tanggung jawab di akhirat, geus tanggung jawab aing bae. Padahal haram teu amanah. Lamun jelema jadi kiai teh ya, makin jadi kiai kudu makin warok, makin jadi kiai kudu makin warok. Wari makin jadi kiai, makin jadi koros. Amanah. Eueuh di dieu mah eueuh. Hiji jantra mah moal insyaallah moal aya. Moal paling jadi ditu di Serang. KTP nama tetep urang di jantra. Wa idza tumina khana. Di mana-mana kau percaya khianat, munafik dari fil asbab.
Nomor katilu idza wa'ada akhlafa. Di mana janji sulaya? Ayo coba. Di mana-mana janji sulaya. Waktu kerja calon bupati mah janjina pohara. Ketika geus jadi sulaya, ketika manehanana. Ketika manehana geus jadi wallahu a'lam. Ketika ada calon gubernur janjina pohara, geus jadi wallahu a'lam. Jauh teuing ka luhur mah. Ketika ada jadi lurah janjina pohara, barang geus jadi. Masya Allah. Lamun urang nyaritakeun eta, sulaya tidak janji masih wajar kan eta. Kiai. Kiai geus sarua di mana janji. Aduh, Masya Allah. Saya caritakeun janji-janji kiai. Nah iyalah tilu ciri jelema munafik. Iza wa'ada iza hadatsa kadzaba. Di mana ngomong bohong. Awas, hati-hati ulah sampaikeun ka bohong. Nomor kedua wa iza tumina khona. Di mana kepercayaan khianat sing ada orang bakal balik ke situ. Bakal dipenta pertanggungan jawab. Nomor ketilu di mana janji sulaya. Hati-hati. Mantap. Wallahu a'lam.